Naon eta teh acara naon? Berkahna Ramadan. Oh, loba tamuna loba. Loba, ieu teh Silatus Santren teh di 3 kabupaten. Tah terakhir teh di dieu di pesantren Darussalam. Oh, di urang. Di urang di Ciamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang. Alhamdulillah mang. Aduh. Ya hari nanya ini geus sabaraha poe yeuh? Puasa. Kita geus incak ka salapan mang. Ayeuna teh. Oh. Alhamdulillah yeuh. Akang rek milu Kemana? ka pesantren Darussalam. Kiraha Tanggal 28 Kang. poe naon? Poe Sabtu malam Minggu. Tuh tanggal 28. Aya naon tuh? Acara Silatus Santren. Naon eta teh acara naon? Berkahna Ramadan. Oh, loba tamuna loba. Loba bintang tamu mah Kang Budi Dalton. Oh, si Babe. Oh, Babe Brotherhood eta mah. Iya tuh. Oh, Terus Kang Icep. oh Kiai Haji Fadlil. Ainu Samsin eta. Apal. Wow gitu. Terus deui aya wayang golek. Tah dalangna mah. Batara Kresna. Batara Sena. Batara Sena, Batara Kresna aing. Batara Sena. Pokona mah bakal piramieun we. Di jam saram lainna Biasa we tos asar. oh bari ngabuburit buka bersama benernya. Resep tuh urang mang meureun ayeuna arek ieu heula mang. naon? Udah kudu make sorban sarung me ieu meureun. Ari angin cep aya moal. Ya naik kana panggung, tenang. Toel. Wow, tenang. Ayo tuh. Ayo mana? Rek ka imah heula rek siap-siap. 2 poe siap-siap. Atuh meni ame alus. Ayo atuh. Ayo. Urang pan di ditu. Wah. Urang mandi sampai saputi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sim kuring Mang Pentil Sim kuring Kang Gani ngahatur uningakeun kanggo kawargi-wargi di Tatar Galuh Ciamis. Hayu urang rojong. Hayu urang ramekeun dina acarana Silatus Santren di Pondok Pesantren Darussalam dina kaping 28 dinten Sabtu di kawit saatos asar. Hayu kasadayana urang ramekeun urang reah-reah Ramadan berkah disarengan ku pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis. Hatur nuhun kanggo ka Dewan Pengasuh pesantren khususna kanggo ka Ang Icep. Sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.